pilek, liang. Aduh. Lain baman udud ka irung nu udud ay. Ih, jarang pengki ya teh. Tapi kau opian eueuh jempling kamarana. Tuh dia opianana kamar, orang aing teu barang nyamannya moal boga atuh. Cocok kayaknya yang mana itu? Aku doang. Barang-barang saya aya di rokok aya. Bet. Kemana wae, Bet? Assalamualaikum waktu biasakeun orang Islam teh kumaha sih. Oh, assalamualaikum. Tapi itu kecilnya cuma sedikit dulu. Geus siga nama ke berduka apa meranaknya. Meranak sedikit aturan harus coba terus dulu. Meranak melayani orang tanya yuk. Kamu ini sudah isek-isekan gitu. Kunaon? Tara-tara usap isep. Aya naon tak kira-kira? Karena mau Si sahabat atunya paseanya di pamajikan. saya. Nah, atuh diisep-isekan gitu. Gua cigana ada masalah di kantornya. Tuh, masalah. Ngeri banget mah teu boga duit kitu mah. Sombong amat. Udah pasti sih itu bukan duit mah. Boga, mah 1000. Yang geus kunaon atuh? Tenang naon. Ieu teh kergering, urang ngalongok urang teh. Oh, kowe nu gering kan cager kumaha rehat. Narane. Urang teh gering, urang ngalongok, ngahaja we urang ka dieu. Kitu we, tepuk. Udah tuh. Gitu mah. Kunaon atuh mah kayak ngahulang. Batu leungit, Naon atuh nu leungit? Mbak. Embal. Naon ari embal? Nanti timbal. Timbul meureun. Tanyakeun coba yang timbal. Naon sih mbal teh? Leho, itu sayangnya. Apa sayangnya? Teu menggering ngalokan sehat, tadi hakan deui lebok deui, leho sorangan. Ampun.